Paingan cekaterangan sungut anjing teh najis. Najis. Disebutna oge najis mugulallah. Najis na sungut anjing lamun antel kana leungeun urang teu sah urang salat kudu dipumah ku cai 7 kali make taneuh ongko. Ya. Najis na sungut Anjing. tapi sanajis na sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh. Tapi lamun sungut ente nyinggung kana perasaan aing, cai naon anu bakal bisa ngubah. Di sini survei membuktikan. Jadi sanajis na sungut anjing melalui najis tibatan sungut sia bieu ka aing. Agama naon si aing? Islam. Islam. Bener Islam. Benar Islam di image sajadah boga 5. Tasbih 3. Tong boro ayat 5 sajadah ayat 3 truk di maksiat teu pake salat mah karena naon? Pake. Di jeneregan. Dengekeun lain cek teh tapi cek katerangan. Al-Islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ina Ari Islam teh sasama umatna silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. sana. Kari-kari ayeuna ente ngaku agama Islam, tapi eta sungut, tapi eta leungeun dipake nganyerihatekeun batur, nu kitu disebut Islam.